Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang sami-sami ngadangukeun ieu dongeng atanapi ceramah di Kibalap dina carios kisah Siti Aisyah. Mangga anu gabung di klik dulu subscribe-nya, atur nuhun, wilujeng ngadangukeun. Para hadirin, eta raja teh kagungan putra istri. Ai jenenganana Aisyah. Eta budak teh geulis, gidig-ringit lengkap perak. Kepatna manis singkar tip. Cek nu bohong teh mah pipina ge metak ti soledat kutu tigalikeun tuma. Ieu si raja teh kagungan putra hiji-hijina Aisyah. Pala hadirin kudeudeuh punyaah ibu ramana katuang putra. Sarengna deui ieu murang kalih teh nyantri. Tewah ningalkeun urusan ibadah sanajan alit kene. Tata krama sopan santun ka ibu rama rapi. Manusia ku sebab aya didikan agama. Neng saur ibuna. Kuas ibu lamun nenyo anjeun. Keur mah ibu teh kagungan putra hiji-hijina. Kata mah maneh teh ya Allah pilucueun ngaos atuh daek ibadah teu kakantun tata krama sopan santun ka ibu rama. Alhamdulillah. Bala hadirin, ibu ramana anu sami deudeuh ka Aisyah berang penting para saderek ieu murang kalih teh ya Allah ditatap diusah cunuh kana waktu ninggang kana mangsa bapa kajadian ibuna teu damang repot. Barang kajadian ibuna teu damang repot para saderek maklum raja teras we disareatan dilanongan rupa-rupa lanong. Ieu Aisyah geus bingung ibu, ya Allah ya Rabbi, ibu teu damang repot. Aisyah nangis abik sareng sahabu. Ibuna Aisyah sing sobar sing tawakal ka Allah. Ibu gelarna di dunya dihirupan ku Allah. Sanaos ibu nepi ka mautna ieu teh dimaotkeun ku Allah. Dai urang mah teu daya teu upaya angin Allah anu kagungan neng. Pala hadirin ibuna nyangkin repot. Aisyah lih-lihan berang peuting ningali raraga ibuna parantos masya Allah Pak sangat mengkhawatirkan. Ramana geus bingung kumaha akhirna Pak ringkasna ieu riwayat cunuk kana waktu ninggang kana mangsa ibuna pupus dipunut kunu kagungan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pala saderek ieu Aisyah geus teu aya daya sama sakali ningali ibuna parantos pupus. Ramana toh kitu keneh Pak ningali putra sareng pun bojo parantos maot. Sajabati ngadua ka Allah muga-muga Gusti ieu pun bojo ditarima iman Islamna. Aisyah kitu keneh tapi ku ayana anak pinuh ku didikan agama sajeroning nalangsa tetep ngaos Pak.
tina rupa babacaan eta simurang kali dihadiahkeun ka ibuna sangkan ibuna teh menang pangampura ti Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin parantos repeh rapih ibuna tinggal Aisyah pak kociak dengek dina manahna dedeh teuing geulis saur ramana sabulan 2 bulan 3 bulan ieu ramana teu aya karep kagungan deui bojo sebabnya kanu jadi anak sagalana dikuringan ku Aisyah we ramana teh barang parantos 3 tahun lamina bapak ieu si ramana teh lelengohan bae teu aya tujuan kana kagungan deui bojo. Aisyah memeh bobo karamana teh kieu pak pan apa teh anom kene wayahna we apa teh kedah kagungan deui bojo sugan we nyaakeun ka api dedeh teuing ieu anak Aisyah unggal rek bobo nasehat bae karamana piwarang kagungan bojo ai basana ramana adu geulis dedeh teuing ari bapa teu aya hasrat kagungan deui bojo keukeun Aisyah pak apa-apa teh anom kene abdi mah senang dunya herat bunga anu amar wakasuta lamun bapa kagungan deui bojo kulantaran pok sore pok isuk Aisyah keukeuh kudu nikah deui pak kapaksa ramana teh milali hiji istri kulantaran dorongan tinu jadi anak ngan dipikir ku raja aing teh boga anak tetep aing teh kudu boga pamajikan kanu boga anak deui sebab supaya nyaaheun lamun aing mawa hiji pamajikan aing boga anak hiji cocok jadi 2 jadi henteu pasirikan pada mawa anak. Alhamdulillah pak anak buah raja istiar hiji awewe menang hiji rana lumayan putrana hiji awewe deui jenenganana putrana teh Nyi Siti Sahana itu mah Aisyah istri deui pak. Alhamdulillah pikiran raja cocok tiditu nyanak putra tidinya anak putra kejadian pertikahan pak beres. Alhamdulillah repeh rapi dedeh nyaah ibuna anu engal nyaah ka Aisyah ramana kitu keneh kasa anak oge nyaaheun tah pala hadirin lami jeung lami sasasih 2 sasih dedeh cintanya ibuna sareng bapana atuh cinta wae da bubuhan panganten baru barang 1 tahun 2 tahun pak ka 3 tahunna ieu raja teh aya angkiran di luar negeri kapaksa si raja teh nyumponan kana undangan geulis Aisyah ieu bapak teh aya undangan wayahna anjeun sareng ibu ngan bapak moal lami paling lami ke genep sasih 7 sasih sae canapa da kawajiban kumaha geulis dikantun ieu ku bapak Kang ulah rempan ulah bingung putra 2 sikikeun abdi nu ngagero mangawe bade angkat akhirna berangkat si raja pak
berangkat si raja tinggal Aisyah we jeung saana sareng ibuna sajabat didinya para saderek pembantu raja mah biasa we seueur pikiran saana harta kekayaan moal kamili ku aing lamun si Aisyah hirup keneh di dunya. Bu aya naon sana ibu kedah gaduh emutan bu lamun si Aisyah langgeng hirupna di dunya bu ieu harta kekayaan moal jatuh ka urang biasana ge jatuh ka anak sakabagianna ge urang saeutik ai kitu kumaha pikiran maneh ieu harta kekayaan supaya jatuh ke urang bu urang teangan jalana ieu Aisyah kumaha bae jalan timbul pikiran hasud jeung ieu Aisyah teh bu terus serang we abdi nyimpen artos teu ngari dipitnah rupa-rupa fitnah saderek nomor kahiji aya pamengget nu rek nganjang ka abdi jadi bogohon ka Aisyah aturan maeta pamengget ka abdi bogohonana lantaran aya si Aisyah jadi bogohon ka si Aisyah teungeuna teu didenge ku ibuna pak unggal penting ieu saanah laporan ka ibuna kitu bae aya nama kieu we bu urang peres tanagana si Aisyah lah bapana teu aya aya nama ieu babu-babu lah kena damelkeun we kena manehna tuman pala saderek timbul hianat timbul hasud anu akhirna babu pala saderek teh kenging damel anu biasa nu ngubah piring itu ieu dieureunkeun Aisyah nu kudu bertanggung jawab pak cek Aisyah bu pan abdi mah carang damel ti alit oge ulah ngomong sia teh anak naon kitu mulain pak anu biasana Aisyah tara damel ayeuna mah damel pak tah dijieun-jieun pak kajahatan ieu si Aminah macem-macem anu akhirna kumaha para saderek anu akhirna nyieun reka pedaya reka akal pedaya pinter hiji benda ibuna hilang pak padahal kusahana tapi laporan ti saana ku Aisyah kumaha tindakan ibuna terjadi Aisyah diteungeulan cek Aisyah bu abdi mah teu nampi alah pokona mah sia teh barang bapa sia eueuh teh jadi jahat teu bener Aisyah sumpah ka pangeran bu bujeng-bujeng abdi wantun nyana alah cek Aminah moal maling aku mentak pinuh pangbuyan memangna ieu teh harta kekayaan maneh mesin bener maneh teh bapa maneh loba harta kekayaanana tapi ieu mah pan lain harta kekayaan bapa maneh waduh rupa-rupa pala saderek Aisyah manahna ngajerit emut bae ka ibuna nu parantos meuli dedeh teuing ngadu ibu abdi sangsara bapa teu aya ibu parantos ngantunkeun ka ieu kajahatan timbul pak anu akhirna Aisyah pak sare oge teu kenging di kamar di dapur meunang ngagebugan sagala Aisyah nepi ka bijil getih sebab inungna meunang geus peunah ku pangaruh-pangaruh anakna
pikiran eta saana jeung ilung terena moal jatuh kakayaan ieu bapana lamun si Aisyah hirup keneh. Para saderek Aisyah menang nenggelan ngaligur di dapur di pasihan dahar gengan teu mah diaduk jeung lebu. Nah Gusti muga ngahampura dosa, Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi, Gusti muga masihan kakiatan. Ngabangingik we Pak Aisyah teh sedih. Bu, muga ibu dihampura dosa ibu. Abdinya kitu keneh, muga Gusti nang kayungan. Kumaha kajadian ilung terena jeung saana Pak? Anu ceuk nafsu manehanana ieu harta kakayaan teh bakal beunang. Badami jeung saana Bu. Urang panggil tukang pencit teh Bu. Kumaha kae? Urang kuliah we sabaraha daekeunana. Panggil logojo tukang potong Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangka di dae kuli maehan mah. Oh, mamang mah biasa maehan mah. Sabaraha buruhanana kira-kirana Bu? Pokona beres. Pokona beres. Asal paehan eta budak. Jahat na kitu Pak. Di mana Bu jalmina? Di dapur. Jam 12 maneh kudu datang panto moal ditulakannya. Jadi cenah bola. Satunya teh kitu lamun eueuh didikan agama manusia lolos teh kitu timbul kajahatan. Eta Aisyah keur ngabangingik nangis. Telami datang tukang pencit asup ka dapur. Neng, keur naon Bapak? Abdi nuju sangsara Pak. Saha ieu Bapak teh? Mamang ja geuli. Ai mamang manguping we soanten anjeun teh sedih. Nah, kunaon anjeun teh? Ieu cenah Bapak, abdi mah geus kieu nasib panginten. Sangsara pun Bapak nuju teu aya. Ku ilung oge digalakan, ku dulur oge digalakan. Neng, kumaha lamun ngiring sareng Bapak? Tuh Pak, ka mana? Urang ka mana we? Eta Aisyah bunga anu teu aya hinggana. Aya nu rek ngajak ilitnya Bapak abdi tulungan. Sebab abdi lamun kieu wae bisa dipaehan ku indung abdi. Wayahna abdi tulungan hoyong ngiring sareng Bapak. Yuk geulis berangkat jam 12. Si horeng eta jelema lain nek nulungan. Rek dinasa ka Aisyah menang parentah ti indung terena. Eta golok geus meunang asah Aisyah dibawa nete-nete panurung sit mapai-mapai pancaniti. Pak, abdi bade dicanak ka mana Pak? Ayo erne beusi kapanggih ku indung maneh urang sing rada jauh. Barang berai beurang paparan tos aya di leuweung. Geuning di leuweung Pak, tah di dieu mah moal kapanggih neh. Gelis dahai Bapak mah perintah di indung anjeun. Sabalisna ieu Bapak lain nek nulungan ka anjeun, Bapak teh ngemban perintah. Perintah naon Pak? Tugas Bapak nek maehan anjeun. Ya Allah ya Rabbi. Dedeh teuing teu sangka Bapak teh Pak bisa ngarayuna ka abdi.
abdi madalah dikumahakeun ka hiji budak jeung istri di leuweung anu sakieu poharana lumpat abdi lumpat ka mana eta mah sadaya-daya bapa pala saderek dilugaikeun golok Aisyah ngejerit maratan langit ningali geus ngulangkeun golok kulantaran logojo henteu tega ai kana bayaran hayang mencip budak teu tega pala saderek tega eta logojo ku sebab hayang menang bayaran dicekel pananganana dua-duanana bariek dipotongkeun ku golok samet ieu dua-duana ngajerit Aisyah setengah paeh di leuwih eta budak teh menuju jumpali tanpa eta leungeunna duanana dibuntungkeun ku eta logojo kabur balik ibu setengah edan Aisyah di leuweung banget ku nyeri saderek dina labah siku dua-duanana dipotongkeun dibawa ku logojo teu kacaritakeun Aisyah datang logojo laporan Gusti nyangakeun sajabat ti dipencip ku abdi eta budak ieu pananganana kangge saksi dicana aduh bener mah tah buruhanana syukur mah bener dipencip beres menang bayaran tinggal Aisyah kocek dengek kaayaan di leuweung kokoronangan pak leungeun buntung nek barang dahar hesek ieu hesek eta Aisyah teh dina manahna ngear bae maca sholawat manuhaneun Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqil agyan wa miftahi babil asyar masahkeun diri ka Allah teluput dina maca sholawat Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil aqam wa ashabihil ahyar agadani amilai wa itoli barang daharna pupucukan patangkalan teh dipelendongkeun kitu we da buntung dipelendongkeun ka anak kakara digayeman ku Siti Aisyah iga geus norelak upami teh aya kulit ragaga teu kacaritakeun Aisyah nu sangsara ramana mulih di luar negeri oleh-oleh kangge Aisyah lain sarupa dua rupa deudeuh teuing bapak kanu jadi anak orang datang ka imah ka eueuh deui nu ditanyakeun neng mana Aisyah pinter ilung terena segruk ceurik kunaon make ceurik ya Aisyah ka mana bapanya na oleh-oleh pikeun anjeunna ka eta mah sadaya-daya ceuk ibuna kanyaah abdi cukup sanajan lain ka anak sorangan si Aisyah teh terus serangkan leungit teu aya perhiasan abdi sadayana tina permata berlian dicana kabur ku Aisyah wallahu alam kamana Masya Allah jadi Aisyah kabur anu kanyataan Aisyah teu aya perhiasan abdi sadayana dicana ku Aisyah eta mah sadaya-daya da putra-putra akang eta mah
abdi teh nyusul ka mana dugi ka poe ieu teu aya kabar kumaha-kumaha dipilari teras-terasan tetep teu aya paladirin ieu ramana iwati nyegruk nangis Aisyah na teu sangka maneh boga tekad nepi ka lebah kitu ai kahayang bapa ai resep kana pakaian kolot mah terus serang we pentang nya kang kahayang abdi teh kitu dalamun disuhunkeun mah sadayana jadi pasihkeun pokna teh jahat pinter cacahanana Pak jadi ramana teh ngabangi kangen bae ieu ka Aisyah teh akhlakna goreng Aisyah terumasa maneh geus teu boga indung masyaallah teh nyaho Aisyah mah pakeur ngap-ngap di leuweung Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqin agyan wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wali Abraham wa ashabihi ahyan agadani amwahi wa idoli makok melenong gentang kaletik daharna teh pupucukan kacaritakeun Aisyah nu sangsara di leuweung Pak kacaritakeun aya raja deui kagungan putra hiji-hijina pamegat jenenganna teh Sutisna saur bapana teh Kasep majeurna maneh boga pamajikan can hoyong Pak resep keneh leuweungan we cenah abdi eta Sutisna teh nyabrang ngalalana di leuweung bae manehanana aya manuk-manuk di bedil aya bagong ditembak ku Sutisna keur ngalalana niiskeun pikir ka leuweung barang hanyat ka hiji leuweung ieu Sutisna kaget nit nenyo anu keur kakarayapan diawaskeun ku Sutisna direken ieu bagong da lain ditenyo apakah ieu anjing lain kokoronangan Pak ai rambutna panjang wah cek Sutisna ieu nu disebut kuntilanak moal dua orang nek ditembak ku Sutisna atawa nek dijamparin Pak ngajerit Pak abdi manusia barang disampeurkeun teh ya Allah leres manusia geulis saha maneh ngaran Aisyah kunaon ieu panangan maneh geus kieu we cenah Gusti hideung Allah kulantaran Sutisna Pak pinuh ku didikan agama ngabogaan rasa deudeuh jeung nyaa geulis kumaha lamun ilu ka nagara bapa ulah iganing ka nagara kalautan mana teh abdi mangiring Pak dicana ku Sutisna eta Sutisna teh balik ka bedil lain mawa manuk lain mawa bagong mawa naon mawa budak buntung leungeun ibu ramana kabeh kaget ieu Sutisna mamawa hiji murang kali budak awewe eueuh leungeunna Bu ya Allah Kasep ieu teh saha deudeuh teuing Bu abdi sapanjang jalan teu liren-liren ngucurkeun Cipanon banget ku sedih ka ieu murang kali ibu wayahna we rawatan ya Allah ya Rabbi Kasep ulah iganing sifat manusia ibu mah ieu deui manusia geulis saha ngaran Aisyah pae hirup jeung ibu di dieu nya
Alhamdulillah Aisyah dirawatan tukang misangan aya 16 lamun dahar tukang ngahuapan kurang leuwih 30 mah aya. Waduh malu meraja atunya spesial anu tos mandi makaian baju aya aja manehna buntung Pak tukang nyampingan lain deui tangan lain deui tukang wadakan lain deui tukang ngalipen benernya. Waduh anu akhirna Aisyah teh beuki geulis da memangna geulis awakna lintuh ngan buntu ok deui ibu ramana disna majehna maneh boga pamajikan ai basana teh Bu abdi teu kersah kagungan bojo terkecuali ibu lamun bener-bener ibu kekeh hayang boga minantu abdi ulah ditikahkeun ka sasaha ka Aisyah we nu meunang abdi ya karim gelo eta mah dulur ulah dipake kabogo bisna eta mah reken dulur nu sahanapeun teu tiasa Bu ngaran-ngaran ibu nikahkeun ka istri anu sanes abdi teu sangem tapi lamun kadinya ulah geuning beurang peuting abdi kulantaran pala saderek sutisna kekeh kapaksa ditikahkeun ka Aisyah. Alhamdulillah Pak barang sangeusna ditikahkeun dulur sabulan 2 bulan 3 bulan maklum atuh istri jeung pamegat pucung hul sabulan barang sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan ya Aisyah mending geus nyentri bener pan kaum ibu ge kabeh rata-rata gitu pan aya geus gede beteung ditanyo ti hareup pos tentara nangkep tamur ditanyo ti tukang persis kalapadoyong tinggal salakina manu boga dosa nyerengit ketika jauhan bener Bu tak ulah sok maido lalaki ka awewe awewe mariwo digawena capek apanya awewe capek coba-coba hayangnya kok mau geus kagungan putra mah gurinya udang awewe kamana lompatna cincin kahau ai lalaki kana dompet ngebul udang garam nangkel awewe geus bakdik geus dorak-dorak nyokot ceret urak-urak malah cai muter terus malah lamun di lemur mah komo jaba nguruskeun anak jaba lamun teu boga beas nutu baheula mah zaman eueuh heuleur nutu bener tak awewe maripuh keur mangurusan anak ngurusan salaki teu boga beas nutu deui keur mah di beurang nutu awewe mah dipeuting katutu deui bener gitu tak kudu karunya ka awewe. Para hadirin barang beres pertikahan anu akhirna tepi kalabah bobot 8 sasi barang beres lahir pala sadere putrana teh pamegat lalaki kumaha akhirna dulur teu kacaritakeun sutisna anu deudeuh ka pamajikan jeung ka anak ibu ramana raja oge kitu kakarak boga incu teu kacaritakeun Pak Aisyah anu kagungan putra kacaritakeun ramana di eta nagara kacobalong riweuh kaayaan di eta nagara
barang eueuh Aisyah ieu teh sagala macam-macam lah kariweuh. Malah aya jadi peperangan hebat, aya nu nangkang perang rek ngarbut nagara. Bingung sadari. Ieu raja bingung teh aya hinggana. Ngahareupan peperangan geus kapuarat ka timur, waduh balad-balad geus lain seutik nu korban. Keur mah inget ka anak, kata mah ngahareupan musuh nu kacida hebatna. Biasana raja Pak sok minta bantuan ka mana bae. Jadi raja ieu datang surat nyuratan ka raja anu di ditu Ramana Sutisna teh. Dina suratna biasa we kuring minta bantuan. Lamun nepi ka hasil peperangan musuh nepi ka mundur bakal dipersen negara sabelah dipikeun ka kawasaan ka anjeun. Kasep ieu aya surat ieu kumaha atuda diraskeun urang baheula ngahareupan peperangan tetep menta tulung ka batu. Ayeuna ieu aya menta tulung kumaha lamun maneh kira-kirana sanggup sangem bae cenah Pak ngan mihapewe anak pamajikan abdi. Oh jadi maneh sejarek bela sanggup. Para hadirin kajadian Sutisna dipun ka eta nagara. Kalayan wakca balakan neng akang lain putesono di kantun heula mangga bae sing berkah salamet sing laksana cita-cita berangkat Sutisna Pak. Barang datang Sutisna ka eta nagara budak ngora anu kasep kagungan putra hiji eta saanak maning ngadadak sawadak sasifat meuli baju lupang alusna bogoh. Waduh dulur pohara sambil ngahareupan musuh eta Sutisna asal peuting didongkapan ibuna bae. Ibuna saana mun bisa makasep ulah tiasa mulih deui ka nagara da ibu teh kagungan putra. Cek Sutisna lain naik ngadon boga pamajikan ka dieu. Anu penting musuh mundur bu jeung abdi makan kagungan bojo. Oh parantos kagungan bojo leres kasep sumuh ngan abdi teh bu terus terang we kagungan bojo teh teu jamak jeung batu. Kumaha kitu ja tu aya panangna dua-duanana bu. Kaget inung teren boga rasa inget sok sieun Aisyah teh teu dipaehan ku logojo. Oh kasep pun bojo teh teu aya pananganana teu aya bu dua-duanana apa ti kudra wallahu alam duka aya nu hianat duka kumaha. Ibuna teu bisa ngomong emotanana teu raraos sok sieun bojona teh Aisyah. Para hadirin sadaya barang geus aya nagara dina jalan aman pokona mah geus aman we lah ngan can aman bener. Sutisna permisi bade muli bu abdi nyuhunkeun di Widya sebab abdi geus inget ka anak pamajikan. Terus kagungan putra kasep parantos malih abdi angkat ka dieu teh neme 40 dinten. Kumaha saur raja kasep ulah wakamuli tetep moal dipasisir. Kumaha lamun musuh daratang deui
wayahna 2 sasih deui mah lamun bener maneh inget ka anak pamajikan leuwih hade kurang kiriman oleh-oleh bae bade ngiriman anggean bade ngiriman naon urang utus bala tentara di dieu anjeun mah ulah wakamuli kaputusan musyawarah sutisna teh jadi muli ngan ukur nek ngintunan oleh anu diutus bala saderek bangsa mun cara urang mah menteri-menteri atawa balad-balad eta raja kurang leuwih 50 jalma anu baris ngawal eta kapal nyana oleh sutisna ngadamel surat dina suratna ibu bapak gelis Aisyah bantu doa akang moal wakabisa muli dipertahankan kurang leuwih lamina 2 sasih deui alhamdulillah sareng ibu bapak sing hade eta bojo abdi Aisyah sing hade putra abdi titip ibu kudu tanggung jawab teu ngarti lamun aya kitu kieu bojo abdi sareng putra abdi tah dina syaratna teh kitu teras di amplop rapi dipasihkeun ka balad tentara anu 50 eta indung terena lantaran nyaho sutisna ngiriman surat bala saderek ieu balad nu 50 dipasihan makan-makan ku indung terena dibere minuman-minuman akhirna dulur maraba bener jelema nu sok minum apa waduh sebab dibere nu keras minumanan dulur barang majahna mabok inung terena nyen surat bu bapak doakeun abdi ngahareupan musuh anu teu kinten hebatna ngan ibu jeung bapak lamun bener-bener karunya kanu jadi anak ieu peperangan moal bisa menang sebab aya panyakit anu kudu dipikeun ibu bapak ieu abdi sutisna lamun ibunya ka abdi panyakit pikeun panyakit anu jadi penyakit anu bisa ngajadikeun bahaya akibat bojo abdi bu pesen bojo abdi ngaran Aisyah asalna ti leuweung piceun deui ka leuweung eta nu jadi penyakit nu jadi biang kerok abdi peperangan geus susah payah lelah barang ditingali dina impenan si Aisyah teh rupana wungkul manusia jelas eta teh urang leuweung piceun bu ibu ulahnya ka incu piceun bala saderek di amplop rapih eta surat barang beres eta di amplop para bapak dirapihkeun anu mabok teh nu ngantongan surat nu disucisna suratna dicopot diasupkeun nu eta diganti surat eta manusia jahatna nepi ka lebah tinggi ai sutisna mah aman we berangkat tos panu 50 ngirim oleh-oleh barang dongkap ka ditu waduh rame anu mapang cek raja mana sutisna anak kaula Gusti rupina teu tiasa muli patali gacan kemah Masya Allah ieu oleh-oleh pohara amat ieu Aisyah tadi ieu salaki maneh mau oleh-oleh eta Aisyah Pak sareng putrana Pak ieu aya syaratna di sutisna alhamdulillah rupana kabarna kabar beres ya barang diaos kuramana Pak kuramana kaget sareng ibu ya Allah ya Rabbi eta
ibu ramana hari-hari tak kene cipanon ngocor tetega amat ini cen Aisyah kalayan anak dina suratna ibu bapak abdi bahaya lamun pamajikan abdi teu dipiceun aduh sutisna nah bahaya mah Pak cek Aisyah kunaon bapak barang ngaos surat dugi kanangis cilaka tenurut ke anak bahaya anak sorangan diturut anak tengteingeun sutisna mah aita didenge ye surat sok sieun nya Pak ai kitu kumaha eta surat Aisyah ibu asaraga jantung ningali anjeun panangan anu sakitu repotna teu gaduh mana gaduh murang kali ayeuna anjeun ulah ngarasa dipiceun ku bapa geulis ari bapa maka anjeun teh deudeuh kalayannya da kanyataan bukti ieu surat geulis dan anjeun teh kudu dipiceun deui asal ti leuweung kudu bisa balik teh ka leuweung pala hadirin buruk nang kuban Aisyah ya Allah ya Rabbi tengteingeun leuheung we pareto mah teu bari jeung anak tapi ayeuna leungeun buntung bari ngarawatan anak masyaallah kumaha pisan kumaha geulis wayahna we bapa lain pun teu karunya da ieu teh surat ti salaki anjeun eta Aisyah teh lain ngadahar oleh-oleh diaiskeun eta anakna para saderek sadayana para patih Banjir Cipanon ningali Aisyah ditumpakeun kana kuda diaiskeun anakna utak-utak we leungeun Bu hampura abdi beli besi loba dosa geulis dihampura ku bapa sakali deui anjeun ulah ngarasa dipiceun ku bapanya dibawa ku balak pakalung para saderek ibu ramana eta mertuana dugi ka kulencengan ningali Aisyah teu tega sanajan dina eta surat urang leuweung atawa sato dianggapna Aisyah eta Aisyah sapanjang jalan ngocor Cipanon mana anak dijeritan jerit Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yakin agia wa mibtahi babil yasan sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil aqad wa ashabihil ahyan agadani amilahi wa ibdoli buasna manusia jahat napa lamun lolos tina agama kita Gusti muga nang tayungan Gusti neng cek nu nyanak wayahna ulah boga rasa bapak nu miceun da bapak mah parentah geulis nah cenapa ulah lebih teuing Pak Bapak Madarma di parentahnya geulis sok di tengah leuweung anu luang lingling le hampura bapak kabur deui patih kabeh dina kuda tinggal Aisyah di tengah leuweung pecak dengek sareng putrana aduh Gusti muga Gusti manang tayung dadah teuing Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi berat hujan agung Aisyah sosoloyongan paku hayang yuhan anu jadi anak
kapaksa Aisyah sakumaha domba pakil supaya ia anakna kehalangan ku awak manehan ulah hujan dulur nyusuan sagala dileuweung kahujanan kaanginan Aisyah. Gusti perbuatan manusia nu lolos tina agama, perbuatan manusia nu jahat teh kitu metak manusia teh kudu dieusian ku agama. Para bapak sadaya Aisyah berang penting iwati ngajerit marakan langit ka Allah banjir si beungeut ku cai mata Aisyah cimatan nepi kalebah campur jeung getih para saderek pokoronangan ngengelek anak eta Aisyah di tengah leuweung kulantaran maklum di leuweung Aisyah oge kadaharan dangdaunan wae saat disusu Allahu Akbar disusu saat mana panangan buntung kaset nasib anjeun kumaha teu kacaritakeun Aisyah ka anu susah payah di leuweung anu keur kokoronangan teu gaduh panangan sapotong deui diteuk-teuk teh aku batur katambah-tambah bari ngarawatan anak susahna teu kira-kira kacaritakeun kajadian sutisna ngirim surat bade muli nagara parantos aman eta sutisna dulur ieu oleh-oleh kangge Aisyah cacokoan kangge murang kali anak aing manapah teuing geus gede amat ieu anak aing pamajikan aing meureun geus beuki geulis amat sapanjang jalan sutisna geus kaiimpikeun hayang geura tepi hayang geura kapanggih jeung pamajikan barang mendarat ieu kapal para saderek parantos ngarengreng ibu Ramal turun sutisna tina kapal mana Aisyah sareng putra ibuna ngapulang bapana kaget mana Aisyah cek bapana sutisna eling maneh apa teh eling pan cek sutisna bapak make nanya eling atawa teh eling wajar jelema balik di mana-mana sakian bulan nanyakeun anak pamajikan bapak eling atawa teh eling sutisna maneh ngagero-gero anak pamajikan eling apa teh eling cek sutisna bapak eling atawa teh eling wajar abis sakean bulan aya di negara batu peperangan anu sakitu hebatna Pak kamana ya Aisyah Pak gerak keluarkeun kamana paladirin iramana beureum pamunteuna mejar menang-menang larayat ini mejar menang-menang lara yatimira dedeh teuing sutisna maneh teh nanyakeun anak pamajikan anjeun padahal dina atas perbuatan anjeun anu pohara hianat anjeun teh nah eling nah eling bapak terek nanya deui sakali deui ka anjeun cek sutisna Pak ulah nanya ka abi mawaras kalayan eling tapi bapak nah eling nah tahat eling pantes kuring nanyakeun anak pamajikan balik di mana-mana ieu deui tos perang
surat nu jadi saksi dina bunyi surat anjeun boga rasa nyen surat pamajikan anjeun eta dipijar dina tanggal 1 bulan anu oleh-oleh jeung surat tak ieu bunyina nah manjen rek ngaku nah moal ngaku ya surat teh perbuatan saha para saderek leuleus sutis marang ditingali ieu surat teh tengah tulisanana ka pamajikan raja teh apa ya jelas tulisan-tulisan pamajikan raja ya kari pak kamana Aminah dipikeun da parentahan jeung titah kaleuweung dipikeun Allahu akbar para saderek sutisna naik kuda ngajrit maratan langit lulumpatan neangan Siti Aisyah para saderek diudag-udag ku sakabeh palag sutisna geus teu urusan naon-naon